Sriman, Sriwacana, Palangka Raja. Sampurasun, Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel midangkeun pedaran Dongeng Sunda. Dongeng enteng pedaran Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana. Aya batu pancalikan raja di Pakuan Pajajaran, katelah Nasriman Sriwacana Palangka Raja. Saku Raja Pajajaran bakal sah jadi raja lamun diwastu atawa dilantik dina batu pangcalikan. Sangkan taya regenerasi raja-raja Pajajaran, Sriman Sriwacana Palangka Raja dijabel ku pasukan Banten, diboyong ka Surasowan. Dina kaayaan negara nu geus kacau, para sinatria Pajajaran dihot-hat hayang ngarebut deui batu Palangka. Kasugri pamirsa, wilujeng ngadangukeun pedaran dongeng Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana, dina judul Sriman Sriwacana Palangka Raja. Sriman Sriwacana Palangka Raja. Tong hilap subscribe, like, komen, jeung bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Waluya Dongeng Sunda. Ngan lamun teh mah tadi disebutkeun yen anu duaan teh rada hengker eta mah dumeh lamun dibandingkeun jeung batur-baturna anu sejen. Sanajan anggana tadi geus ngikir-ngikir rek ngintip-ngintip ka hengker anu duaan teh, tapi ari dina ngalaksanakeun mah tetep we bangga kacida. Anu jadi perkara mah ka hengker ta musuh anu duaan teh tetela ditutup atawa digondeng ku batur-baturna. Saban anggana musirkeun serangan ka eta dua jalma, henteu boleh ditakis ku batur-batur anu sejenna deui. Mireng kitu anggana hatena muji ieu cenah marupakeun hiji palajaran anu hade kacida. Yen jalma anu panghengkerna nampa panang tayungan ti jalma anu leuwih kuat deui. Ieu palajaran teh lain lumaku bikin medan perang. Dalah dina kahirupan sapopoe eger memang hirup teh kudu kitu, nu kuat kudu nang tayungan anu hengker. Balukar tina cilih tulungan sarupa kitu eta barisan anu diwengku ku 10 urang teh jadi pasukan anu karasa kuat jeung tanggoh tur hese dielehkeunana. Pikeun sababaraha kedapan mah anggana teh ngarasa bingung, padahal hatena geus jejerged hayang geura nulungan kidama. Ari ayeuna montong broning kudu nulungan babaturan, dalah manehna sorangan oge karasa hese hayang ngungkulan musuh teh. Sabot anggana keur hut-het nyerang ka ditu ka dieu sorak kidama geus kadenge deui ngagorowok lir aminahan ka nyeri. Waktu ku anggana direretetela geuning kidama teh geus kabeunangan deui. Malah ayeuna mah leuwih parna sebab getih boborot dina palebah beuheungna.
jika nama kulit beheungna teh kasabet ku tungtung Gobang. Kidama ayeuna gerakanana beuki lalaunan bae dina sabanahan gempuran Gobang musuh saban awakna ngageter jeung Gobang bogana jiga anu rek ngacleng bae. Malah dina akhirna mah Gobang anu dicekelna teh nepikeun ka ngaclengna pisan. Sanggeus Gobang ngacleng atuh Kidama beuki ripuheun bae. Ayeuna mah gawena teh ngancung cacing cet ka sisi kagigir pikeun mengparkeun panarajang pekarang musuh. Ngan bae dina hiji waktu mah awak Kidama geus kabeunangan deui bae tungtung Gobang tegeus nawak ka palebah ka kemplong beuteungna. Henteu cukup kitu sabab ti sisi gigir serangan anu sarupa teh geus nyahcer deui awakna. Dicahcer ku serangan titilu jurusan bari geus henteu walakaya antukna awak Kidama ngarempaya. Brak deku juga anu geus pegat pangharepan. Birengeh kitu henteu karasa anggana nyieun gerakan anu kacida cepetna. Awakna nguriling satengah muntir kituna teh bari muntirkeun Gobangna jiga kolecer bae. Malah ku tarik-tarikna sorana oge menengah hiung mata katorekan anu ngadenge. Mireun gerakan anggan anu sakitu hebatna sababaraha urang anu ngepungna rada reuaseun tepikeun ka mundur sababaraha lengkah. Atuh eta lelongkrang teh digunakeun ku anggana beuki leuwih ningkatkeun serangan. Anggana mimitina nyahcer salah saurang musuh anu pangkuatna. Sanggeus meunang sababaraha rintakan nyieun serangan. Eta serangan teh dipengparkeun ka musuh anu panghengkerna. Balukarna serangan teh keuna pisan nu diserang jerit tarik sabab pigeulangna kabeunangan tepikeun ka getih urat aret lalambara. Serangan anu kaduana ditujukeun ka jalma anu sarua hengker. Nu ieu oge sarua kabeunangan sabab baturna anu sejen mah henteu kaburu naki serangan anggana. Atuh balukarna harita keneh oge geus kadenge deui sora nu ngajerit alatan teu kuat nadah ka nyeri. Nu ieu mah kabeunangan pisan tak-takna ku tungtung Gobang anggana. Mireun geus bisa meruhkeun dua musuh atuh anggana beuki sumanget. Ayeuna mah malah geus teu inget kana papagah Ki Ginggi. Anu kapikir kumanehna teh ukur kumaha carana malar sanggup meruhkeun musuh. Tur dajemnya nakarasa ari geus kitu mah hayang meruhkeun musuh teh henteu bangga jiga samemehna. Samemehna mah bangga sote alatan haben yang antareka kumaha meruhkeun musuh bari henteu nganiaya maranehna. Ayeuna mah malah jalan pikiran teh robah sapisan. Sabab dina kaayaan anu darurat tiga kieu manehna kudu mikir kumaha carana musuh-musuh diperuhkeun sangkan jiwa manehna katut batur-baturna salamet. Hiat, hiat, hiat. Anggana beblesatan kakeng cajing ka katuhu. Saban ngabalesar saban ngahembatkeun Gobang jeung saban Gobang dihembatkeun saban kadenge anu ting jarerit ting darenge. Mireung anggana juga banteng bayangan musuh-musuh na mimiti ka tembong ginir malah geus aya sababaraha urang nu ting balasat kalabur ninggalkeun pakalangan. Mireung kaayaan jadi tibalik lemah atuh musuh teh beuki mundur bae. Sabalikna Kisalya jeung Anggita jadi kabawa sumanget ku mireung kagagahan anggana. Malah henteu kungsirila ti eta Kisalya oge geus bisa meruhkeun musuh. Aya musuh duaan anu ting jarungkel tur henteu bisa menyat deui. Anggita anu kabawa sumanget acan bisa meruhkeun musuh ngan manehna ayeuna bisa ngadeseh tepikeun ka musuh gawena teh ukur undur-unduran jeung mundur. Tur pamustunganna mah musuh anu duaan teh barirat ngajauhan pakalangan.
Kisalya marentahkeun ka Anggana jeung Anggita malar ulah nyusul-nyusul musuh. Manggeus, keun antep ontong kudu udag-udag. Ayeuna mah anggur si mariksa kumaha kayaan Kidama. Ceuk Kisalya bari ngareret ka Kidama anu guyang getih henteu walakaya. Waktu Kidama disampeurkeun jeung dipariksa tetela nasibna geus henteu bisa katulungan ka Sugri. Kidama palastra alatan beakeun getih. Kisalya mere isarah ka Anggana malar mariksa musuh anu tim golepak. Tapi maranehna oge geuning sarua geus palastra ka asup musuh anu tadi kabeunangan ku Anggana. Mireung kitu hate Anggana jadi reuwas jeung bulu pundukna karasa muriding cenah pikeun anu munggaran pisan manehna geus maehan papada jalma. Musuh anu duaan dieu teh teuing saha ngaranna da tepung ge ka harita, tapi tetela dina jonghok anu munggaran ieu ku manehna geus dipalastrakeun. Tetela kejem geuning perang teh pokna dina jero hate. Kisalya gogodeg jiga anu handeuleun da tetela geuning musuh-musuh anu adu hareupan jeung manehna oge geus tariwas kabeh. Kunaon aing teh mana kejem-kejem teuing maehan deungeun. Ari kajadian geus kieu mah urang teh henteu bisa nalungtik saha jeung ti mana maranehna teh euy. Ceuk Kisalya curug-cerek bangun bingung. Anggana oge sarua jadi handeuleun ayeuna mah. Atuh geus puguh tadi ngarasa handeueul dumeh geus hampang leungeun maehan papada jalma. Padahal ari Ki mah ngomat-ngomat ka jisim abdi. Saurna dina bitotama teh ulah hampang leungeun babari maehan. Ceuk Anggana ngahruk. Ngadengi ucapan Anggana sarupa kitu Kisalya unggut-unggutan panuju. Tah, palebah dieu. Palebah dinya hebatna ge ginggit teh. Hiji pola anu hese ditutulan ku batur. Manehna mah kasebut jalma anu tara maehan papada jalma. Malah bisa jadi sapajajaran mah ukur manehna anu boga pamadegan sarupa kitu teh. Yen maehan musuh teh lain hiji-hijina jawaban tina upaya neangan kaunggulan. Ngan bae moal sagawayah jalma bakal bisa nurutan manehna. Sabab bisa nangelehkeun musuh bari teu kudu maehan teh. Ukur bisa dipigawe ku jalma anu geus masagi pangabisana. Ceuk Kisalya. Anggita unggut-unggutan tapi ari Anggana mah ukur ngaharuk bangun anu nandangan kasedih anu pohara. Pamugi pihak kulawargana henteu jadi cicip ka jisim abdi. Margi saumpama kitu, meureun peperangan teh moal rengse-rengse. Nu hiji hoyong males pati ka nu hiji deui. Ceuk Anggana rumengha. Sangkan henteu katungkulkeun teuing ku kabingung jeung kakaweur, atuh Kisalya geuwat marentahkeun Anggana jeung Anggita sangkan ngali lombang. Urang kurupkeun bae mareneh teh nya ka asup layon musuh-musuh urang. Sakali ieu mah urang teh kudu ngahormat ka jasad maranehna. Ceuk Kisalya. Bari ngali lombang kaluat Kisalya cacarita yen musuh teh meureun ceuk ukuran urang. Sabab ari ceuk anu marentahkeun mah boa maranehna teh pahlawan sabab geus bajuang tepikeun ka getihna nu pamungkas. Maranehna mah henteu nyaho masalah kajaba nadah parentah atasan. Lamun unggul bakal dibere pahala, lamun kasoran bakal dianggap pahlawan. Kitu bae di mana-mana oge. Ceuk Kisalya. Tepikeun ka panon poe rekling sir ngulon ngurebkeun mayit teh ka karalekasan. Kisalya henteu loba nitah reureuh ka Anggana jeung Anggita sabab harita keneh oge geus ngajak neruskeun lalampahan. Sing inget, di hareup teh aya dua pasukan balad urang anu nasibna keur diancam-ancam mara bahaya. Urang kudu geuwat-geuwat nyusul maranehna jalu. Ceuk Kisalya.
Sanajan Anggita ngarasa capek kacida tapi manehna henteu wani baha. Sok angot atuh ari anggana mah kabireungeuh teh teriuk-riuk capek. Mun mah aya kesang ukuran nung dina tarangna bae. Henteu jiga manehna jaba awak pobolokot jiga nu tas mandi teh. Oge di sababaraha bagian awakna aya tatu kagores anu ngaluarkeun getih sanajan ukur saeutik oge. Mun inget kadinya Anggita ngarasa era ka anggana sabab kamari-kamari mah manehna kacida nganggap enteng ka anggana. Ari sugan teh cenah anggana teh henteu boga pangabisa ijen sakitu hebatna cek pikirna. Anu matak nganggap enteng teh kusabab waktu diayakeun ujian pangabisa ijen di padepokan. Anggana teh penteuna nomor buncit pisan tapi nah ari ayeuna bersakitu juga lana. Ngan gilang gitu ada rasa sirik mah tetap aya. Anggita ngajudi matak anggana dadak sakala jadi jalma juga late. Boa cenah dilatih ka paregelan ku Ki Ginggi. Boa nah mere ilmu tebet kasih anggana wungkul ari ka aing henteu. Padahal keur kepentingan negara mah adena saban siswa teh dibere pangabaruh anu sarua luhurna ulah diwilah-wilah cek pikirna. Kituna teh bari jungnang tunggu sabab kisah ya geus ngojengkang neruskeun lalampahanana. Anggana oge sarua geus ngiclik nuturkeun ti tukang ngeunana. Atuh pon kitu deui anggan Anggita gura-giru nuturkeun pangpanderina. Maranehna labas lalempang muru ka tebeh kulon, lembur singa braja geus kaliwat. Geus kitu ngagilek ka kidul ngadeuketan walungan Cidurian rek ngambah keragilan jeung walantaka. Basa anjog kasisieun walungan Cidurian kaayaan geus sareupna jiga anu dipilampah ku Ki Ginggi. Waktu geus anjog kasisieun walungan oge kisal ya mah kacida ati-atina. Malah ka anggana jeung Anggita nitah nyarumput heula dina tukang ngeundahan kai anu rada doyong. Jiga anu kapikir ku Ki Ginggi harita oge kisalnya teh boga pamikir jeung kacurigaan anu sarua. Yen sisi walungan Cidurian teh cenah karasa tiiseun teuing. Padahal ieu di walungan teh kuduna mah bakal kabireungeuh jalma sanajan moal pati rame oge. Ari anu jadi sababna kisalnya nyaho yen walungan Cidurian teh sok dipake warawirina kagiatan ekonomi. Zaman harita walungan Cidurian teh tepikeun ka basisir Teluk Serang sok dipake palayaran para saudagar. Aneh, kunaon ieu walungan mana ku sepi-sepi teuing ceuk kisalya rorat-raret ka ditu ka dieu. Ngan bae ka karaoge ku kulinceran ti saban tempat ting kolebat jeung ting juring kang gerakan jalma. Kabeh muru-muru kisalya malah sanggeus deukeut maranehna langsung ngepung kisalya bari ngajora rupa-rupa serangan. Jiga tadi beurang kisalya geus dikepung deui ku musuh-musuh nu samagreng ku pakarang seukeut. Atuh mireuneuh kitu mah kisalya geus henteu bisa kukumaha deui. Langsung bae nyang hareupan eta serangan ku gerakan-gerakan anu sarua kesipna. Mireuneuh kisalya didodoho musuh atuh boh anggana boh Anggita langsung tinggal rajleng tina panyumputanana. Sabab kisalya kudu geuwat-geuwat dibantuan. Atuh ari geus kitu mah di sisi walungan teh dar bae bitotama pegalan pati. Jalma tiluan dikepung wakul buaya mangap ku musuh welas-welas urang. Ayeuna anggana geus henteu asa-asa deui ngaluarkeun pangabisana sabab sanajan nya boga rasahan deul dumeh geus maehan jalma, tapi da ari disedekeun ku marabahaya sarupa kitu mah manehna oge bakal sanggup nangtukeun pilihan. Batan kapihlaan kojor nyaman dimihlaan wajorkeun jalma bae cek pikirna.
Dumatak hatena wani nyarita kitu teh sebab gerakan musuhnya ganggas jeung tujuan anak Eces hayang merenan nyawa maranehna. Saban serangan anu ditujulkeun kana awakna kabehan anak Eces hayang merenan nyawa. Sakali mangsa beuheung anggana diarah-arah ku seseukeut gobang. Eta gobang teh ditawekeun satakerna kana beuheung anggana lamun manehna henteu gewat ngajuar ka sisi. Geus moal henteu pasti beuheungna katiru ku seseukeut gobang. Bari semoga sanggeus ngagiwar ka sisi teh peureup manehna ditonjokeun kana ega burung anu cikeneh nyerang ku gobang. Eta serangan teh meneran pisan kana mamarasna tur henteu lila kadenge dengekna musuh. Hak cenah. Musuh anu cikeneh kateunggeul iga burungna teh harita keneh ting jurah roh. Ngan sampe meh beulitna nyungsep kana taneuh dampal suku anggana geus ngajunkeun sepakan. Hiuk manggal pisan kana pipina atuh dangheuk eta jalma teh ngadangheuk jeung teu lulus di kusrukna. Geblak labuh nangkarak bengkang henteu menyat deui. Ngan bae anggana henteu jadi salse dumeh cikeneh meruhkeun musuh saurang. Sabab musuh anyar geus ting garajeng deui tur jumlahna leuwih loba batan dina pertempuran tadi beurang. Ari geus dikepung ku puluh-puluh jalma nu sakitu palinter jeung baredas nama. Boh anggana boh Kisalya jeung Anggita geus henteu bisa loba ojah deui. Maranehna rugi kadeseh tur beuki kapepet ka sisi walungan. Maranehna eueuh deui jalan pikeun mundur kacaba ka sisi cai sabab ukur eta lolongkrang anu aya. Malah jiga namah musuh teh ngahaja ngadeseh Kisalya sapara kanca malar kapepet ka sisi cai. Sakitu suku Kisalya geus nember kana tonjolan taneuh sisi cai teh musuh mah anggar we nguwak ngawikeun gobang. Nasib anggana jeung Anggita oge henteu leuwih alus batan Kisalya sabab maranehna duaan oge sarua dipepet ka sisi cai. Malah anggana mah diancam-ancam ku tumbak panjang. Saban anggana ngaringkang saban diserang ku tumbak pulasan. Dihaja dirorojok jiga paninggaran keur ngarorojok sato bae. Ngan bae dina mangsana kaayaan keur genting kitu ditukangeun kepungan dadak sakala aya anginna hiup. Tur henteu kumaha selila kepungan buyar sabab teuing kumaha carana musuh anu keur nepung teh sababaraha urang mah henteu pupuguh batra celang teu dinya. Malah duaan atawa tiluan mah ngasal nama teh ka tengah cai pisan. Nyaot ti kerebak henteu nama. Ngan bae basa kadenge sora anu ngagujubar teh make kadenge anu ngagorobok tulung-tulungan. Ku aya eta kajadian atuh kepungan teh rada logor. Balu karna boh Kisalya boh anggana pon kitu deui Anggita. Jadi rada longsong ayeuna mah. Malah Kisalya jeung anggana mah geus bisa mulangkeun serangan musuh. Ku sababaraha gerakan aya sababaraha urang musuh anu kapengparkeun ka sisi sabab kebenangan ku tenggilan maranehna. Meureunna kekuatan jadi kucar-kacir kadenge luluguna ngahwit. Tur henteu ku silila maranehna kalabur ninggalkeun anu tinggal loler bari hargungan. Kisalya jeung anggana katut Anggita masih keneh rajeg nangtung sisi cai bari jeung taki-taki pasang jurus. Ngan bae geuning musuh teh geus kalabur kabeh. Lamun mah dihareupeun maranehna aya nu ngajegan nangtung da eta mah Eces lain musuh tapi Ki Ginggi.
Paingan anu kami meniba bari kieu merenan musuh ada dibantuan ku anjeun mah Ginggi, cek Ki Salya bari seuri. Mireungeuh di dinya aya Ki Ginggi anggana oge henteu karasa ngagelenyus seuri bunga. Teuing kumaha ayeuna mah maneh karasa pisan pentingna aya Ki Ginggi teh. Atuh sadarea sasalaman sabab sadarea oge sabenerna mah ngarasa bunga dumeh bisa tepung deui kalawan salamet. Ngan bae waktu Ki Ginggi tumanya ka mana ari Kidama jalma nu tiluan teh ngadadak jadi cakueum bari ngareluk tungkul. Mireungeuh kitu Ki Ginggi geus surti naon anu geus kajadian anu kaalaman ku Kidama. Goreng pisan nasibna dulu urang nu hiji eta mah Ginggi, cek Ki Salya ngaharu. Ki Ginggi oge jadi semu alu. Meureun aranjin ngalaman nasi goreng nyaeta di tengah lalampahan teh dipegat-pegat ku musuhnya, cek Ki Ginggi. Nu sejen unggeuk minang kanganyakeun. Kami oge sarua di sapanjang jalan teh teu oleh diganggu ku anu megat-megat. Tur tujuanana ukur deuk ngakalakeun nyawa, cek Ki Ginggi deui. Nyabit-nyabit musuh atuh Ki Salya oge jadi inget ka jalma anu ayeuna galituk tapi eces acan kasoran. Saolah saurang ti maraneh ngagewat di deukeutan bari ditalek. Ari sia balat di mana ha? Gawe tengan megat-megat aing bae, cek Ki Salya bari ngedangheulakeun sirah eta jalma. Mendek oge aing sia anu kudu tumanya mah nadeuk naon sia ku kulunuan ka wilayah aing. Ieu teh negeri Banten deuleu. Aing nu bogana sia datang di pakuan gawe ukur deuk ngacaukeun deuleu, cek eta jalma bari kumecrot nyidu. Beneran pisan kana beungeut Ki Salya. Di ciduhan lamokot sarupa kitu atuh Ki Salya jadi ambek. Hampir bae manehna nawakeun gobang kana beuheung eta jalma lamun mah teu dihulag ku Ki Ginggi. Montong dipaehan sabab urang teh butuh penjelasan ti manehna Salya, cek Ki Ginggi. Cek Ki Ginggi anu ngarebut gobang anu keur dicekel ku Ki Salya maneh sakitu babarina. Padahal cek keneh Ki Salya teh dipaparekat cekelan jagang gobang. Untungna bae deui Ki Salya oge sadar kana tujuan anu mula nyaeta datang ka eta tempat teh di antarana hayang maluru saha anu salela ieu gawena megat-megat pasukan. Ayeuna mah giliran Ki Ginggi bae anu nalek musuh teh. Basa eta jalma ditalek manehna ngaku para prajurit Banten anu tugasna ngajaga keamanan di sisi walungan Cidurian. Jadi lain ngahajang ngadodoho kami, jangan ngakalakeunnya, cek Ki Ginggi. Ari sakrana aya jurit nyiliwuri setan minarupa hayang ganggu kana keamanan negara mah. Nyata tu bae ku aing bakal dikakalakeun. Da tugas aing mah ngajaga keamanan di dieu. Tembal eta prajurit Banten mani songong nyaritana. Amot anjeun kabeh datang ti pakuan. Tangtu eta teh musuh aing. Moal disesakeun sia deuleu ku aing. Cek eta jalma masih keneh songong. Atuh mireungeuh peta jalma songong kitu kan kaprot bae leungeun Ki Salya teh ngepet pipi eta jalma. Tapi eta jalma teh mani teh riuk-riuk gimir, batan ngelukalah ka beuki songong cacaritana. Sia ulah cuma ngalantokeun negeri batur sakitu cemplakna. Cek eta jalma geus rek cumiduh deui bae. Saupama teh didengkek mah beuheungna ku Ki Salya. Kurang ajar sia. Deuleu dengekeun ku sia, belagu. Banten teh nu pajajaran deuleu. Jadi lamun aing ka dieu maksudna mah taya lian. Iwal teh deuk nartibkeun jalma-jalma juling sigar sia. Eueuh ka era sia. Aku angga. Cek aing oge Banten mah nu pajajaran deuleu. Ki Salya bari kaprot ngepret deui pipi eta jalma. Tapi jalma anu cekeneh di kaprotan teh tetep we cacaritaan mah songong. Yeuh, sia mah jalma sieunan. Raja Bani jeung si aing anu ukur prajurit biasa.
Lamunnya sia ludeng jika itu tepungan Kanjeng Maulana Yusuf di Surasawan. Kumpulkeun jalma-jalma bedah ci Pajajaran. Bito tama ngalawan Kanjeng Maulana deuleu, ceuk eta jalma. Ku kisah aya geus rek dikaprot deui lamun henteu dicarek ku Ki Ginggi. Moal aya tungtungna patelak urusan pamedegan masing-masing mah. Ayeuna mah ieu jalma kudu ditalek. Nyaho ti mana yen urang teh jolna ti Pakuan. Ceuk Ki Ginggi mamarah deui tujuan nu sabenerna. Samemeh dibalikeun deui eta pananya si jalma urang Banten teh mah geus nyebutkeun yen kabeh urang Banten oge geus apaleun yen ka Surasowan teh rek datang musuh ti Pakuan. Tujuanana rek ngajabal deui batu karamat Sriman Sriwacana Palangkaraja. Moal bisa kabojong deuleu. Sebab isuk pageto eta batu teh bakal dipek-pek dijieun batu koral. Ceuk eta jalma. Bakatku ambek alatan ngarasa dilalecek kisal mah geus ngagerem deui. Bari rek nonjok gado eta jalma. Ngan pikeun nu kadua kalina Ki Ginggi geus nyahulang deui bae. Ki Ginggi batan ambek malah leuwih ngarasa panasaran deui ku kekecapan eta jalma. Manehna panasaran jeung hayang mariksa leuwih jejem kumaha pangna urang Banten geus apaleun yen aya pasukan ti Pakuan anu rek ngajorag Surasowan. Atuh kusabab kitu manehna geus nalek deui eta jalma. Cing, kumaha carana urang Banten apaleun yen aya pasukan ti Pakuan deuk ngajorag Surasowan he Kisila. Ceuk Ki Ginggi bari neuteup seukeut dina rayem-rayem kaayaan. Eta jalma geus calangap rek nyaritakeun naon anu jadi patelakan Ki Ginggi. Ngan kakara oge rek ngan pletuk bae palipisna aya nu nenggor. Eta jalma ukur ngarenghap sakeudeuh tur geus kitu mah hoos bae pae. Ki Ginggi curinghak bari haritakeun geuwat cengkat geus kitu manehna ngeberet ka saban juru hayang nyaho saha nu cikeneh geus nenggorkeun batu sagede muncang teh. Tapi sakitu geus kokotetengan kaditu kadieu malah tepikeun ka sisi cai saha anu nenggor mah weleh teu kapanggi. Malah akhirna mah manehna teh ukur bisa nangtung we bari ngahulang salila-lila. Saha anu teh keneh nenggor teh Ginggi? Ceuk kisal ya hariweus-weus. Duka saha? Namung nu eces mah lain jalma samanea. Ceuk Ki Ginggi bari geus ngahulang deui bae. Anggana jeung Anggita mah kabireungeuh keur papariksa ka saban musuh anu galituk sugan aya nu hirup keneh. Lamun ti antara maranehna aya nu masih keneh nyawaan, meureun bisa ditalek jiga tadi. Ngan bae maranehna duaan jadi kuciwa sabab tetela geuning kabehanana oge geus perlaya. Mireungeuh kitu atuh Ki Ginggi kacidahan deuleuranna. Anggana kunaon anjeun teh nah mana telenges. Padahal teh salawasna musuh teh kudu diala-ala nyawa sarupa kitu. Ceuk Ki Ginggi kuciwa kana pola Anggana. Digenggereukeun sarupa kitu atuh Anggana banget ku hareugeun. Sabab sanajan nyata geus bisa ngelehkeun musuh tapi dararasaan mah henteu tepi ka telenges sina bae. Dararasan jisim abdi mah tadi teh henteu kantos dipateni Kisila. Ceuk Anggana sopan ayeuna mah nyaritana. Ki Ginggi panasaran atuh kumanehna layon musuh nu galituk tah dipariksa hiji-hiji. Sanajan di tempat anu poe Ki Ginggi bisa mariksa yen layon anu galituk teh tetela palastar alatan aya tatu katojos ku sabangsa curug anu dieusian ku tua-tua atawa racun. Salah sahiji cucuk anu ngandung tua teh dirabut tina beuheung layon bari ditembongkeun ka nu araya. Ieu nu galituk teh perlaya ku cucuk anu dibaluran ku tua. Atuh Anggana cengkat bakat kureuwas. Paralun jisim abdi teu maehan jalmi ku cara anu telengas sarupa kitu Kisila. Atuh kisalnya oge sarua kekepehan teu rumah sakit kituan. Nyao aing mah teu bakal tua deuleu pokna. Tua teh sabangsa racun ka sugri biasana sok dipake ngakalakeun sato galak di leuweung.
Urang cekap kendugi kadia, enjing urang teraskeun deui. Carios dongeng Sriman Sriwacana Palangka Raja. Yasana Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun anu parantos ngagabung di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos subscribe, like, sareng komen, oge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Antos pedaran dongeng salajengna di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun, permios, waluya, dongeng Sunda.